Terbalik gua. Sebelum kasih goblok mantap lah karuan kamu hajina. Liar jangan lah hayam ya, jangan tahun baruan, jangan kebakaran. Buka hayam za jualan. Ya eta aing mah tapi bararasihan itu kanang oge kamari teh geus diborongkeun gitu. Oh, orang butuh aing mah 2 siki mah. Lamun aya mah da keur naon atuh aing maneh jual butuh hayam. Oh, biasa tuh rek tahun baruan mah apa? Iya sugan teh pamajikan maneh ngajuru geuning bakakak lain. Ngajuru henteu atan teh mah. Lamun aya mah moal lebar rek tahun baruan kan biasa yang barudak maning. Urang ieu teh anu rek tahun baru meureunnya ngabarorong ka dieu teh paingan atuh nih. Pasti atuh. Bersihan heula we mumpung kararosong da sok loba ieu namanya ararateul sieur. Geus atuh urang rek kalabaknya nyar. Sugan sok atuh sing hasil di lebaknya. Urang ari aya mah keur naon atuh urang. Lah. Lebak aya di halokan teh bakio we. Bukan ayah Bu Haji nak. Tapi jika ayah menang jika saeutik beak itu dilelang. Dunungan biasa teh nitah teh nepi ka bedug, ada mah nepi ka burit, nepi ka ripo doh. Tuh si koprok keuna anu legak-legak dina kanang Bu Haji. Teh kahirana haon nya. Dulu ku aing ka ditu sia keur naon goblok ku makan kanang batur. Kana buan hayam nu baju suka buka jualan. Tukang kieu jalan ka hareup goblok makan sia teh. Kayana buan hayamna meureun sidik aya rek ka hareup jalanna ka ditu. Lain nu makan gitu jika bangsat gitu mah goblok. Kakak apa wae ngomong deui lain banar tah. Goblok ditanyakeun ku aing ka ditu. Goblok wae sia mah. Pejakeun ku aing ka dieu. Assalamualaikum, Bu Haji. Waalaikumsalam. Lain itu anu oleh gegantung tingdek maning hayam tingdek naon tuh. Terus sok tembok kartu ke Bu Haji. Di mana? Oh, di situ dekat kanan. Dang? Mana rek maling teh? Oh, eta mah Bandar Kemplung atuh. Nah, ieu rek malingna. Nah, saya salah kabar teh kae nyebut rek maling. Wah, sia mau teh keperok wae mah sedua kecil. Tah tanahkeun geus nyaon Bu Haji mah ka aing mah tuh. Maling. Oh, padahal bola hayamna tuh enggak bawa. Tanah situ tanah mah tuh kudu pileuan saya mah ngacelok we. Geus eta kumaha ieu hayam rek. Sabaraha teh? Bu, hayam ieu mah da hayamna eta empelung 200. Wah, tuh lah gede teh, gua mah butuhna nu leutik. Terbalik. Tadi kan di si ibu beak jadinya di ibu Minah gitu. Beak, yang masih gede kieu jadi kancang asak gitu. Dibere nu gede mubul pan. Eueuh deui da. Gede teh. Oh, jadi iya. Beak. Gede teh, boy Terbalik gua. sebelum kasih goblok mantap lah karuan kamu hajina. Nah, sia mah disebut wae goblok-goblok wae. Sok kan itu lah. Karuan kamu haji. Bila jokon gitu mah, tanyakeun nu leutik hayang nu gede. Wis tarap arek bener, kamu mah ka mana-mana ge atuh.